Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng Ustazah dina pelajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran kali ieu, Ustazah bade ngadugikeun pangajaran anu kahiji. Dina pangajaran kahiji aya nuliskeun ngaran poe. Nu mesti sim kuring sadayana ketahui. Ngaran poe dina bahasa Sunda. Jadi nama-nama hari dalam bahasa Sunda. Senen, Salasa, Rebo, Kemis, Jumaah, Sabtu, Minggu atawa Minggon. Aya oge nu nyebut Ahad. Ahad teh kecap serapan tina bahasa Arab atau kata serapan dari bahasa Arab. Jadi nama-nama hari dalam bahasa Sunda ada 7 hari yang kita ketahui. Pek titenan ieu kalimah. Kardus sapatu teh asa mangkukna geus dipiceun kana wadah runtah. Kecap mangkukna sanes mangkokna. Sanes mangkok tapi mangkukna ngandung arti 2 poe samemeh ayeuna. Jadi mengandung artinya 2 hari sebelumnya. Jadi mun ayeuna poe Jumaah, mangkukna poe Rebo. Jadi sebelum hari Jumat, sebelumnya hari Jumat itu hari Rebo atau hari Rabu. Yuk urang maca sasarengan. Yuk kita baca bersama-sama. Hari sapoe sameme ayeuna disebutna kamari. Jadi 1 hari sebelumnya disebut kemarin ya. 1 hari sesudahnya disebut kemarin. Sapoe nu bakal datang disebutna isukan. Jadi 1 hari yang akan datang disebut besok. 2 poe nu bakal datang disebutna pageto. Jadi 2 hari yang akan datang disebutnya pageto atau lusa ya. Yuk urang latihan. Mun ayeuna poe Salasa, kamari poe Senen, isukan poe Rebo. Artinya jika sekarang hari Selasa, kemarin hari Senin, besok hari Rabu. Mun ayeuna poe Ahad, mangkukna poe Jumaah, pageto poe Salasa. Kalau sekarang hari Ahad atau hari Minggu, 2 hari yang lalu itu hari Jumat. Pageto lusa itu hari Selasa. Mun ayeuna poe Kemis, isukan poe Jumaah, mangkukna poe Salasa. Mun ayeuna kalau sekarang hari Kamis, besok hari Jumat, mangkukna poe Salasa. 2 hari yang lalu hari Selasa. Jadi pengertian mangkukna itu adalah 2 hari yang lalu. Kalau isukan artinya besok. Kalau kamari artinya kemarin. Kalau pageto 2 hari yang akan datang. Mangkukna 2 hari yang lalu, pageto 2 hari yang akan datang. Sekarang kita buka buku pengajaran bahasa Sunda kaca 11 atau halaman 11. Pek isian latihan nu aya dina kaca 11 sampai 12. Dilihat latihan yang ada di halaman 11 sampai halaman 12. Di halaman 11 itu ada nomor 1 sampai dengan nomor 8. Dibuka lagi nomor 12, ada nomor 9 sampai nomor 10. Dikerjakan ya. Nanti tugasnya dipoto. Insya Allah hari ini akan dapat buku paket bahasa Sundanya. Wilujeng ngeusian anak-anak soleh serta soleha.
Cukup sakitu anu materi tiasa didugikeun ku Ustazah dinten ayeuna. Mugi manfaat sadayana. Wilujeng enjing sadayana hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.